Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng abdi Maisya Mutiara SMA Negeri 1 Bojonggede dina warta Sunda nu bade kapindahkeun nyaeta tanah longsor di pasawahan warga. Dina poe Ahad nu geus kaliwat, di Gang Karet Tanah Sareal Kota Bogor, tepatna Tabu jam 1 berang, parantos aya hiji kajadian. Ayeuna longsor di pasawahan warga. Kaping 22 April 2018. Tina kajadian ieu urang kerap waspada kala sagala hal kajadian deui sarupa. Pamirsa sadayana, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun nu simkuring. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Maisya Mutiara pamit mundur.